Aduh, eta coba euy. Di Saudi 10 tahun masih kene make hau, make suluk. Coba euy, make gas. Gas. Batur mah teu kudu ka Saudi. Tempo batur make opor gas. Kompor. Oh, aku mah aing cepang pendagang ngasuh ieu atuh. Cek, ayeuna mah lain zaman baheula, zaman ayeuna mah make kompor gas. Ya. Zaman ayeuna mah lain deui, geus make kompor gas. Geus teu zaman make nu kieu mah. Lah ngomong salah. Oh, ngomong ge salah, kumaha aing atuh ah. Oh, teu make gas, ngomong ge geus na gas. Kenaran teh? Iya, ngomongkeun si Beuy. Si Beuy geus teu zaman, pan teh Anjeli make nu kieu mah heuh. Kudu make gas, kudu make opor heuh. Ieu mah masakna make nu kieu zaman. Hah, ayeuna geus teh sing bener, lain kompor gas. Kompor baladug. Salah salah. Urang mah ngariweukeun batur make nu kieu teh, ngar sorangan. Ngariweuh jiga dieu teh ngadon si dulu. Arek ngadon si dulu. Barang loba. Duit geus aya. Alhamdulillah. Syukur. Barang loba keneh. Bebenangan duit geus loba. Arek naon, Cek? Yo emeh geuning barang-barang geus loba juga dijual. Heeh, arek dijual. Naon atuh sia ka dieu? Nama hayang di kieu. Kan Nama hayang hayang di di kieu. kieu. Asia teh panya atuh senter ka jual rongso. Apa teh yang di kilo? Nah jangan di kilo oge ieu da moal laku ti ka mana oge mah jadi duit. Ayo tuh ceu urang kira beuli atuh ya. Wah. Maneh di kilo mah parabaneun wae aing. Bener teh ah sia balik ya wae. Parum deui deh suruh baraseuh. Salaki barang ini. Aduh, ieu teh kumaha nasib teh kabina-bina teuing. Yo kenaon? Coba euy. Iya, arek masak beuy. Suhuna bararaseuh. Eueuh nu garing. Koyo ka batung maka kompor gas. Eta mah ya Allah bikin ka pesedihan aing mah. Ya mah terus kokoyok, entek oge. Eta teh kompor buatan Jerman teh buatan mana? Jadi mana sarua? Nah, kompor nah hau. Ini aja mah kokoyok ka coba. Mama aja mah kokoyok ka batur ka coba euy. Makin nah hau geuning. Kok jam sarua kokoyok ka batur sarua engan ah. Nah hau. Ah, kumaha? Eta apa? Lain, Mang. Eta nyusa ku sorangan naik ke majikan ke mana? Diimpor Diimpor ke mana, Mang? Saudi. Karunya teuing eta si Mamang. Nah, Allah mak, pemajikan urang teh eueuh gawe kur euceul anu perhatian ka urang teh. Tai. Euceul daek jadi pemajikan urang. Pambawa ke susuhan ka ditu ka imah. Ke Sudi aing mah. Ah. Kalau saja kamar jadi impor.